Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna simkuring tiasa ngajomantara deui di channel dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Bumela Nyanding Tresna. Dina dinten ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna nyaeta Mbah Syekh Klinik Sakti. Ye anu nganggitna Bapak S.A. Hikmat, penerbit Domas Bandung. Mung ieu teh dina bukuna teh pamirsa teu dicantumkeun, teu digelarkeun gitunya tahun sabaraha ku kinten-kinten ieu mah bakalna teh tahun 70-an kali itu bakalna teh nya pamirsa. Urang doakeun heula atuh ku urang kanggo Bapak pangarangna saupamina teh mah parantos ngantunkeun di dieu teh aya di dina biografina teh nya nah masih keneh jumeneng atanapi tos ngantunkeun. Upami tos ngantunkeun mudah-mudahan dipupruk rahmatna Gusti Maha Suci dicaang padangkeun di alam kuburna ditampi iman Islamna teu hilap karundayan atanapi ka keturunanna mudah-mudahan dipaparin kasehatan digampilkeun dina milari rezekina tur dibarokahkeun amin ya Allah ya robbal alamin. Kumaha cenah ieu pamirsa Mbah Syekh Klinik Sakti teh mudah-mudahan we atuh pangintennya ye ku Mang Cecep tiasa dugi katuntas gitu dina macakeunana etang-etang bari ngabuburit we pamirsanya sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Asanya ieu mah jang ceuk Abah Enjam bari imut sukuna ngagelasar mundur mani lalaunan nu nyurungkeun teu nembalan panona antang neuteup tanagana jeung rasana dipusirkeun kanuker di sanghareupan ku manehna. Geus apal atuh da ieu teh tipu lemes Bah Enjam pikeun ngabangbalirkeun rasa jeung perhatian musuhna. Udin nahan napas ku manehna diukur kira-kira 3 meter deui kana tembok teh pikirna lamun bisa nyedekeun lawana kana tembok bari anggar ngatur rasa jeung tanagana kawasna aya harepan bisa ngaragragkeun Mbah Enjam. Kari sameter deui srek karasa kana congoramona kelek musuhna usik ti barang prung oge manehna geus bisa ngasupkeun leungeun kencana kana kelek bari leungeun katuhuna nempel kana urat beuheung musuhna. Tangtungan nu kacida nguntungkeunana batur mah hamo bisa leupas deui lamun geus diasupan cara kieu teh. Lebah dieu kakuatan jeung kamaheran Udin teh ser manehna nyedakeun lalaunan. Musuhna tetep merean kari 2 lengkah deui kana tembok ter datang rasa bungah dina hatena. Da biasana mah karek segeprakan oge ngasupan Mbah Enjam teh geus tibebet manten. Ari ayeuna bet bisa tahan aya memenitanana kari salengkah deui kana tembok teh musuhna angger mundur bari teu merean gerak deui. Reg duanana teu arusik paheneng-heneng bangun ngintip karep musuh itu ieu papada embung usik ti heula. Be cek hate Udin mimiti cangcaya kana dirina kesangna mimiti ngarei sakalikeun bae kitu ku aing pikirna. Sok jang
Cek Banjam bari toleh imut gilak beheungna usik lalaunan kawas nu rek ngagilakeun leungeun Udin nu tetep nyampai di dinya. Udin hagat pisan puguh ieu nu didago-dago teh kawas kena kontak indung leungeunna nyasar kana lebah genggerong musuhna. Dat didedatkeun. Riak. Guak manehna ngagero. Lamun teu buru-buru ngalabuhkeun maneh mah kawasna Ramona nu ti tadi nyangkeh kelek musuhna teh parotong. Barakatak Banjam seuri beteungna mani oyag huntuna nu arompong mani kawas nu alongger. Tonggongna nyarade kana tembok teu sakara-kara ieu. Sabalikna Udin mah andiprak dina lante. Beri mencetan Ramona brak Banjam diuk. Hampura we jang kalepasan cingaan urang cabak bari cag leungeun Udin dicekal tuluy diurut jeung dibatekan. Alus ulin teh jang asa beuki lemos we cacabakan teh. Omong Banjam guruna Nurdin bari mencrong bangun nu sono atuh geus aya 2 taunna manehna teu ngaragap muridna nu pangcalah kanana teh. Sadekna Udin ninggalkeun lemburna ngumbara ka Bandung mah langka pendak jeung guruna aya sakali-kalieun tepung ngan dina lebaran we cenah. Kitu oge paling lila ukur 2 peuting boloraah aya waktu keur latihan. Da teu kaureureuh geus belenyeng deui kudu indit ninggalkeun tempat tampolana mah make aya mulan malena dinas kaluar kota teh. Ayeuna bisa soteh rada lila balik ka lembur bane we tas dinas ka Makassar menang 3 bulan dibere cuti saminggu kudu nunganana minangkana panghargaan kana jasana milu ngamankeun di daerah eta. Sok jeung saha we latihan di kota teh jang? Ah, teramatuh bah sakapendakna we. Alhamdulillah sok aya we kasempetan teh. Sakapeung ngajakeun ngadatangan guru-guru main po tina aliran sejen. Banjam unggut-unggutan sabot ngabandungan teh. Syukur atuh ari daek teh telepek mah meungpeung ora pek guar ilmu karuhun teh ulah waka kabeng baat ku ulin bangsa deungeun-deungeun mun acan cacap ngulik ilmu sorangan mah darea aliran main po teh cenah eta batur saluhureun jeung pangarti urang tong asa-asa guruan jang abah ge mun seug katanagaan mah hayang keneh tolab ilmu ka saluhureun teh kumaha nyeri keneh jang. Udin mencetan leungeunna nu tadi asa komper tuluy dipereup-pereupeun jeung ditonjok-tonjokkeun. Sae geuning bah cing jang sambutan teh urang make bedog ayeuna mah. Ah, tong waka bah sakali dewe kawas tadi kari abah ayeuna nu pasang kuring nu ngasupanana. Barijung Udin nangtung guruna ge milu nangtung dak pasang kuda-kuda bangun salse nakara kawas nu nangtung biasa. Samemeh prung teh guruna mamatahan heula pokna. Oh maat jang tong sok sologoto teuing. Tong kena-kena musuh geus loncer nangtungna. Bihong teuing eta teh pancingan kudu aya kawal salilana. Mangga bah. Cuk Udin bari ngarungkup leungeun guruna nu geus pasang ku manehna karasa tanaga lawana aya dina pigeulangna. Leuh, main pondok abah teh pikirna. Sok paur mere gerak ti heula ari geus kieu teh. Lalaunan Udin neulkeun dampal leungeunna minangka mancing gerak lawana tapi teu disambut ieu geleser kuda-kudana dipajukeun. Kakara karasa leungeun Banjam lalaunan nyuaikeun leungeun manehna ku Udin didedetkeun ngagentak bari ngasupkeun jeblag bojong herang kana dada lawana. Bleg ana jeplak teh kocek guruna miheulaan kana pigeulangna meh we manehna ngusruk lamun teu rikat ngomean tangtungna sreg deui ngasupkeun leungeunna ti jero ayeuna mah angkanan teh rek disuaikeun leungeun lawana barang brahi muka las leungeun lawana leungit ari hol deui geus anggeui siku manehna. Udin nyentok sikuna srak eta mah ngan sakilatna kara bleg jeblag guruna neunggara kana dadana gurudug manehna mundur rek ngajengkang geus adap manten kana tembok karek ngareng hapisan
betal teh gadona geus ditanggai ku Banjam beri dampaleungeunna kari sageplakeun mapeg beungeutna nu lowong tayapang halang deui. Tos bah tos Udin mani renghap lanjug baluas atuh da mun seug wani usik deui dina kaayaan kitu kawasna mah remek gugusina teh barakatak Banjam sering ngagak-gak. Nah yang teu disambut leungeun Abah. Leuh kuriak bengap beungeut teh jawabna seuri koneng. Kumaha ayeuna mun make pakarang? Keur kitu kadenge kokol ditajug dititirekeun. Astagfirullah, geuning tos magrib ieu teh. Permios we atuh bade wangsul heula heug tacan kacai deui. Dupi ayeuna saha nu sok ngimaman teh bah? Sanggeus rama ujang pupus mah nya kapaksa we Abah. Kitu gengan subuh jeung magrib we teu wani ari kudu ngaimaman jumaahan mah. Rumasa can manjing ilmu teh. Permios we atuh Abah, cek Udin bari jut turun. Jang, Banjam ngagorowok. Magrib jeung isya mah ujang we nu ngaimaman teh. Sono ku qiraat jeung makhrajna. Insyaallah bah, tembalna bari gura giru ninggalkeun imah guruna. Kocapkeun pamiarsa ti harita geus saminggu camplang gaweana teh ulang jentul we. Repeuting sarareunggah bray beurang wararaga basa diriung-riung keneh ku tatangga jeung baraya mah tacan pati karasa keung jeung honcewang hate teh. Teuing baal keneh teuing reuweuh mikiran waragad keur hajat tahlil ti mimiti nyusur tanah ngabagikeun pijah jeung sholawat tuluy tiluna tujuhna nepi ka 40 geus beaka sarung-sarung butut mela anu mawa teh tacan hutang ka warung biuna jabak kasbon deui di pabrik ngahunyud mun bulan hareup bayaran teh kawasna manehna mah ngan meunang kertas secewir we nu pinuh ku angka-angka hutangna. Da eta mitohana nu ngagugujeg teh teu ngarasakeun kaburuh leutik pajar teh bela ka si Nyai ambeh ditarima iman Islamna dihampura dosana cenah. Mun kitu bari sok beasna bro duitna puguh deui ari ieu meuni kudu kokosehan sorangan jeung dikoredaskeun kabeh meunang ku kumpul 2 taun teh. Da mun seug aya pakeuna onaman masing cek wiwilangan anak mencit doma unggal poe oge moal teuing ngarasula sakieu zaman ti gerat teh. Nanya kitu ku dihajatan teh arwah pamajikan anak baris ditarima iman Islamna pikirna. Nanya ieu teh diwajibkeun ku agama. Nah sunah atawa wenang atawa sasakala jeung kabiasaan karuhun baheula bae. Mun nya kitu teh asa ngarareunah nu beunghar ladang basilat we. Keun we hirup ngalajur nafsu ge asal engke mun maot hajatna sing rongkah ngondang atawa muruhkeun nu mangajikeun jeung mangdoakeun. Rongheap manehna narik napas panjang mun seug ti baheula ngulik agama teh gerentesna meureun nyaho saeutik-eutikeun kana hukum-hukumna. Ulah cara ayeuna hajat kumaha cek batur teh hajat sieun diomongkeun batur majar teh arwahna sok jadi jurig jeung ngaririwaan mun teu kitu disebut kaum Wahabi. Nah saha atuh ari Mang Wahab teh aduh ye masih kene ieu nya pamirsa di urang lah kitu khususna di pakampungan nu kadarieu teh nya ari hajat sakieu ripuhna geuning. Nah teu meunang kitu mun tahlil teu bari hajat pipiti jeung capek rahem. Nyai nah teuing-teuingeun atuh make ninggalkeun akang. Mun Nyai hirup keneh mah moal teuing kudu ngajualan samping jeung baju urut kawin urang. Leng ngalamuna beuki uleng kolebat beungeut pamajikanana nembongan nyeh ngajak seuri kaciri kempot dina pipina kawas liang undur-undur sok resep nyomot komo jeung dikecerot mah meuni pelem girinyi asa ngecrokan angeun tutut. Atuh dah keur meujeuhna geget asih bubuhan anyar laki rabina oge. Ocon sono teh meh unggal usik kari-kari ayeuna Nyai deudeuh teuing
Gelesera kana tak-tak na aya leungeun nu nyasar beuki parna we manehna ngalamunna teh. Ceg leungeun teh dicekal, rarasaanna nyaana nu keur nangkep rek nyiuman. Mod, cing tong hulung jentul bae. Mod bani ngarenjag satakar kebab. Ari sugan teh ceuk manehna arap-ap eureupeup. Tong uluweuh teuing atuh Mod. Cuk utuy batur ulin Mod nu geus lila ninggalkeun lembur Cikincir. Naira datang meni lawas ti lawas teu pendak. Cuk Mod bangun sono geus aya 3 taunna atuh da henteu kungsi papanggih jeung manehna teh. Kamari peuting menang beja sote ti emak tadi isuk-isuk. Majar maneh ka papatenan. Jawabna bari brak diuk pahareup-hareup. Calanana wol, kamejana tetoron. Di erloji tangan mani hurung kawas emas. Dina sakuna rapang pulpen jeung gagang kacamata hideung nolol. Anak nyerengeh kurilap untuk emas na ngaburinya. Asa pangling euy, jeung eta ku gending nakar teu cara dewek. Tak tong uluweuh teuing, pila kadar ditinggalkeun maot ku pamajikan. Kawin deui we, memburung lipur saminggu ge. Ngomong kituna teh bari jeung surunga serengeh, rei banget Mod beureum. Ceulina karasa panas. Lamun seug lain ka babaturanana meureun dipepeg sungutna. Nah aya omong-omongan teh lain kadua ngupahan atawa nembongkeun sedih-sedih atuh sanajan teu terus kana hate oge. Tapi Mod mereketkeun maneh nahan amarah. Masih cara silaing atuh teuy. Bejana kawin teh mani tuksel. Ari geus dek naon deui? Mengpeung ora, mengpeung jagjag, mengpeung hirup. Geus paeh mah dihakanan cacing awak lewek teh. Jawabna sompral bari jeung edeg sagala. Mod colohok ngadenge omongan nu sakitu garihalna teh. Lain beda pakaianana wae geuning si utuy teh ceuk geurentesna. Beda ucap jeung tagogna deui atuh da manehna mah nyaho ti bubudak ka si utuy teh. Di lain-lain oge aya kokocoran kiai. Ari ieu bat kawas nu murtad ucapan-ucapanana teh. Padahal keur di lembur keneh mah panggetolna manehna katajog oge balik kanan sorangan sadakna beger jeung murag bulu bitis mah. Salat ge belang betong malah kabeh dieunaakeun daek soteh salat lamun meunang kararapat. Aya sakalian ngadengekeun tableg ngan ukur kabawakeun batur pedah era. Kudu bisa ngobaran maneh Mod. Turutan dewek senang, eueuh pikiranon. Naon ubarna teuy? Ceuk Mod, hatena masih keheul ngagenduk. Kudu nyaho jampe hirup jeung jampe pae heula euy. Jawabna bari nyesep udud. Kumaha jampena? Aya elmuna atuh Mod. Mo nya datang teu pupuguh. Nya, cing papatahan atuh. Kudu aya pemeulin atuh da. Mo nya ilmu luhung didagangkeun. Kawas tukang tableg wae. Ilmu naon disebutna? Ceuk Mod nyal ambak deui. Aya ku gede lelewa si kasebelan teh. Ilmu sampurnaning sanga. Jawabna bari rada cebeng bangun agul. Mun dipondokkeun jadi esa. Mun dipondokkeun jadi esa. Artina hiji nage tunggal ngahiji pangeran jeung manusia. Ngahiji tapi teu campur. Ngadua tapi teu papisah. Nu mata kudu nyaho heula euy kana diri pribadi. Kakara bisa nyaho ka pangeran. Dalilna man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Saha-saha nu nyaho ka dirina tangtu nyaho ka pangerana. Kitu ilmu pangeran mah beri ngalenggak diukna tuluy hehewatan. Asa kakara ngadenge ilmu kitu mah. Tanya Mod mani kerung-kerung tarangna. Bogoh we datar ada ucaa Aceh ka Balarea. Ka maneh we dibejakeun sote bakat ku hayang nulung. Da teu kasagawayah jelema atuh ngawiridkeun anak mbah mah. Mbah naon? Mbah Syekh Klinik Sakti. Ilaharna mah disebut Mbah Syekh we. Mun seuk maneh nyaho ka mbah, wah maborong ngajahjar sapada harita. Dadawek ge euy, mimiti mah mani sawer-wereun atuh teu kuat ku sorot socana
nuhurung burahay jabasoan tenak lah maneka torekan nah nu ngawiridkeun ilmu pangeran bet metak pikasieun ilmu jurig boa is ari maneh sok kecemplung kawalat geura mbah mah sanajan jauh oge ngadangueun jeung uningaeun kanu ngagogoreng jeung nutup percayaeun teh. Bari kitu teh panon utuy ngadak-ngadak buburi lengan bibirna kunyam-kunyam kawas mapatkeun ajian napasna beuki lila beuki ngahegak teu lila sirahna ngeluh modiukna mani eser-eseran bakat ku sieun. Matana teu ngiceup-ngiceup mencerong utuy. Sajongjongan jarempengan napas utuy nu masih kadenge. Geus kitu katembong awak utuy oyag tuluy ngadeg-deg kawas nu nirisan leungeunna ngalepar. Sirahna lalaunan cengkat. Jung leungeunna nu ngalepar teh ngangkat nepi ka ngaliwatan sirahna panonna molotot. Sirahna tanggah leungeunna ayeuna mah beuki tarik ngaleperna. Sasekon, 2 sekon, guriwel leungeunna bangun newak hiji barang. Rakatak merep duanana bari tuluy haharewosan kana pereupna bangun keur guntreng nyarita sora utuy ngagerem panonna molotot jeung curugna tutunjuk. Aing bakilinik sakti siap mod bangkawara dek cucunga ka aing mod ngahep-hep di jero hatena ratug tuurna nyorocod. Ayo ngomong sia kakak percaya ka aing atawa henteu? Apunten mbah cek mod sorana ngadeg-deg. Percaya sia ngomong percanten diampura ku aing ulah wani-wani deui ngalalaworakeun sotoy sia ayeuna mah si eta geus jadi inco aing ngarti ngaretos sora embod meni ngahewas. Leungeun utuy ngaradak kawas aya nu ngabedol ka luhur bray pereupna maruka kulitik manehna ngacengkang kawas aya nu nejeh jurung kunung hudang deui lalaunan bangun taya tangan pangawasa. Astagfirullahaladzim. Si utuy maca istighfar bari ngusap beungeut mod masih keneh ngadedempes teu lemek sakemek. Teu lila duanana papelong-pelong nyeh utuy seuri bari gigisik panon. Tah cek engge mod kontan mbah teh sumping nu mata kula sok lalawara kitu kasaktianana mbah teh lamun maneh rek ngalap ilmu mbah mah kukuring diantor. Tapi ilmu naon ieu teh atuh? Mod sanyana mah masih keneh ham-ham sanajan hatena mah geus nyanyayan merean. Kewe dipedarkeunana mah lamun maneh geus disumpah tapi sakadar ngalalanya mah kieu sampurna ning sanga teh hartina songo atawa salapan nu sampurna nyata ngalap galur tina kaluhungan wali salapan nu geus sampurna ilmuna. Ieu ilmu teh make patokan angka salapan sabab salapan teh dijadikeun angka karamat dina ilmu kabatinan mah. Contona apan urang dikandung ku indung ge salapan bulan lain dina awak urang aya salapan liang deui nyaeta 2 panon, 2 liang irung, 2 liang ceuli, hiji sungut, tuluy hiji liang larangan jeung hiji liang bujur. Jumlah jamleh salapan liang palawangan. Namun urang geus bisa ngatur kaluar asupna nafsu ngaliwatan ieu salapan palawangan artina urang geus nuluman ilmu sajati ning hirup jeung sajati ning paeh. Nu matak urang kudu bisa heula paeh samemeh paeh, kudu bisa nganjang ka akhirat keris manjing sarangkana bangkong ngaheum-heum liangna. Tah mod ilmu kieu disebutna teh ilmu wali. Mod unggut-unggutan bangun katariku katerangan utuy pok nanya nya tapi kumaha carana euy? Samemehna urang diwajibkeun puasa 8 poe lilana dina poe weweton
nyaeta bari diniatan nembus dosa kanu jadi indung nugas ngandung urang 8 bulan nepi ka urang brol dijurukeun ari ngajuru hartina teh juruna maot kaayaan antara hirup jeung maot tah dina nyang hareupan detik-detik maot urang kudu surti awas caang padang kudu boga kuncina maot supaya arwah urang ulah sasar gue marakayangan jadi jurig nu matak urang kudu diajar pae heula urang kudu wawuh jeung malakal maut malah bisa wawuh jeung 8 malaikat nu pangutamana tuh geus angka 8 deui lin mun geus nyaho patokan 8 engke diriutkeun make patokan 7 tuluy patokan 3 puncakna ilmu nyaeta patokan hijina teh tunggal ngalagena nang hening dina alam kaweningan rag utuy eureun nyaritana renghap narik napas pelenyun udud heula panonna imut ngawaskeun beungeut mod bangun hayang nyaho kumaha ketakna nengjo ulat mod hegar marah may bangun katajieun der deui manehanana nuluykeun pedaranana beuki saragap nu ngabandungan beuki mencrang ngagorolang nerangkeunana peurah utuy lalaunan nyerap terhak kana jajantung emod sakitu we lanan ngalalanyahan mah bisi teu kawadahan ceuk utuy sanggeus ngarasa sugema nerangkeun ilmuna. Nah di mana padumukan Mbah teh tuy? Nah kumaha kitu? Jawabna api lain. Susuganan we diparengkeun bisa jarah. Jauh sanyana mah ditutugan Gunung Patuha. Katelah nama Patapan Parituangi. Di wewengkon mana eta teh? Kiduleun Ciwidey dekat laut kidul mod ngahuleung sajongjongan teu dilapok nanya tuy namun kuring mawa batur meunang saha batur teh si Udin maneh ge nyaho Udin mana nya utuy ngerungkeun tarangna Udin teh putrana Kiai Masdar geuning kebenaran manehna keur aya di dieu ari cekel gawe nama di Bandung geus aya 4 taunna teuing di kantor agama teuing di rohdam kitu utuy ngahuleung nginget-nginget oh Udin eta si Udin nu bisa main ponya jeung tukang salat teh ari subuh sok gogorowokan leuin ceuk utuy bari jubah jebe Allahu akbar cenah marukanana Allah teh jauh di alak paul make kudu digagaro pura kue dirina memburung pendak jeung pangeran astagfirullah nabat jadi kieu si laeng teh tuy apan maneh ge bareto sok adan jeung salat ceuk mod rewasku omongan nu sakitu muretadna bareto kitu teh bane we can ngarti teu dina jeung monyet ngagugulung kalapa ngan hayoh we ngokosan cangkangna ari eusina nu mundel mah teu dipalire jawabna salse we teu riuk-riuk eta mah masih lain daekeun bawa henteu mah jenteng tapi halusna mah ajakan we ketang watir kuring mah ku jelema nu saumur-umur nyuman samak teh uyuhan teu sasanggaleun tarangna narek iraha anggeusna salat jeung ilmu teh sanajan mod mentegeg oge hatena tapi ku sabab jarum suntikan utuy geus keuna kana mamarasna ongkoh deui manehna teh keur baluwung pikiranana butuh ku ubar panglipur kalah ka pok we nyarita minta tempo we 3 poe mah keun engke ku kuring di bejaan deui tapi sajeroning kitu teh hatena mah kayang rek ancurub neuleman sagara ilmu sampurnaning sanga susuganan ti nemu bagja kawasi utuy waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.